Nah, kurang baca sholawat di jero bulan Rajab dari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara. Ulah nganggap sepele ka sholawat. Lamun urang nganggap sepele asal maca bae mal karasana naon. Tapi urang dianggap mutiara. Nah, maca sholawat nu loba. Berang penting baca sholawat bae deuk sholawat munjiat. Dik sholawat kamilah atau nariyah kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko Masya Allah di Pes. Nah eta nu sok urang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin lajitan halu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurba wa tuqda bihil hawaij dunalu bihir raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghama. Sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan, ngahuru dosa-dosa, ngahuru kabeung-berat. Sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta. Hampang awak. Hampang. Sholawat eta mah ngan panas namehna sebab eta sholawat beda tah mah. Beda sholawat eta mah. Dan mandak nu geus ijazah mangga baca, nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya. Sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum. Wa taqdilana bi jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Makhluk-makhluk Allah, hamba Allah anu hatena geus lapang hiji bae Allah atuh kun fayakun Allah dibikeun. Artina dibikeun teh deuk ka mana maneh gae dalan luhur, jalan handap, jalan sapatala cek Gusti Allah. Masya Allah. Itulah alam aulia Allah nu geus bisa jaba ka alam malakut. Maka teu deui wiridanana atuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat. Baca sholawat sampai sapeting 4444. Tuh sia mah hiber hayang dibere 4444 geus di heula we goblok. Hayang nama meureun baca sholawat 3 haju hiber mana aya. Saya sholawat tasbih siap-siapkeun. Jang isukan talina kencengkeun loba boga tasbihna. Geus aya batur hayangan jual. Lain tasbih jualan tasbih. Nah, sholawat teh cenah nu mana? Nu urang resep eta akur jeung urang. Obat ge. Ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang. Darahna, tensina kan diakurkeun heula. Ternyata oh ieu mah paramek akurna, nu ieu mah bodrek, nu ieu mah prokol, nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda. Atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh. Ieu sih mah make bodreksin cager wallahu alam. Aing mah asal bodreksin cager. Berarti jiwana kanak-kanak ya budak. Nah, baca sholawat saloba-lobana. Sok, ngeunang bae urang saminggu dicoba. Cek kiai sapoe sapeting 4444 aing laksanakeun urang saminggu coba urang kikituan. Aing hiber tante. Ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber atuh ulah. Hayang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus menang ridho Allah ku Allah dikumahakeun ge kumaha. Ulah bisi boga urang maca sholawat dah hayang bisa hiber ulah. Hayang teu teurak ditembak ulah ja paeh-paeh bae. Hayang maju usah lah jang maju usah ge ngan ngadon ulin doang. Jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid ka mushola tilok. Ieu mah cenah kula mah cenah hayang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha. Nu aya ge tilok. Berarti ngabohong. Mantak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang. Sebabna ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah. Boro-boro geus aya mah hati. Ieu lain ka kiai masjid. Sia mah ka aing suuzon bae goblok. Masjid salat haji salih. Nah
maca sholawat nu loba berang penting baca sholawat bae deuk sholawat munjiat deuk sholawat kamilah atawa nariyah nu kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko Masya Allah di Pes. Nah eta nu sok urang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurba wa tuqda bihil hawaij tunalu bihir raghaib wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamam biwajhil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamam kula ijazah di picung yang baden wa yastasqil ghamamu yang nu wa yastasqil ghamamu tapi kiai-kiai nu lain diurangi wa yustasqal ghamamu lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol teh coba diributkeun wa yustasqal jeung wa yastasqil moal maca ieu mah aya ge deuk wa yustasqal wa yastasqil penting maca ieu mah lain riweuh kieu mah ngadengeuna ge moal ieu moal maca baca dek wa yustasqa mangga wa yastasqi mangga kula ijazah wa yastasqi di picung di guru kula keresek lantaran menang ti picung gentur wa yastasqi di dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi kullamatu wa nafasin bi kulli ma'lum lobaan wa yustasqa nu maca jeung wa yastasqi ternyata di Marokona wa yustasqal ghamamu Ibrahim At-Tazi jadi Tazi itu ya ngaran lembur Ibrahim urang Taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat At-Taziyah kamilah At-Taziyah kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ku orang Indonesia berarti sholawat kamilah An-Nariyah padahal mah Taziyah kitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah tuh masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeung berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas namehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah ya saya bisa nikah doang nah baca saloba-lobana cenah kiai kudu bisa sampai ting 4040 sebetulnya saminggu atuh saminggu 4444 kiai kok eta 4444 emang kumaha sih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di dalailul khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarah ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang dalailul khairat cenah kurang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kula mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca paripal nameh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama shallaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad besek masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad ge bari ngedeng masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunangna hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus ka dieu ge nyedak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edahan di rendah-rendah ieu teh mutiara hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hati lain mutiara di etalase moal aya mutiara
mutiara mah ditendina ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dilebeungeut. Misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan mali keluarga. Mali keluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ye. Ieu mah Sulaiman Kurdi. Bere. Oh, mau nanya apa Pak Haji? Nanya mutiara. Enggak ada juga Sulaiman Kurdi. Yang mana? Torojol teh bener. Si Sulaiman dibikeun. Tah, nyana geuna lebeungeut. Oka surang di Mekah ieu mah bangsa beungeut 10 real 20 real mah dibere. Tapi lamun tagog bebeungeut teh bangunna bener nya dibere. Nih 2.000 real, 3.000 real. Nu lebeungeut. Urang neangan kokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek-tek ceuli datang ka manggih we. Nyana neuleuleumangna lempang nusugi kan lain kitu. Ai beda lempang nusugi mah tenang, gak ada. Ieu mah rusuh. Saku masih caplin. Tegep nusugi mah lempangna tilok rurusan kos kitu. Dijauh kene ku, wah ieu sugih ka juga. Beda. Beda lirikna, beda lempangna tenang. Tilok teter-terkan kos kitu. Nanyakeun kok kan asli mal aya tapi lamun teh jeung nyana aya eta ka modelanana ka kos. Nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tas jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti mah baca sholawat khusus mandi nawaitul lamun beuting nawaitul ghusla lis-salamah wal afiyah terus urang wudu suruh salat maca sholawat ieu mutiara mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara urang sambarangan maca tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapan sholawat mutiara lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae tapi lamun urang maca sholawat nganggap istimewa ieu mutiara teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara mal bisa tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda urang macana ge cara anu maca sholawat teh lah ancan ang baden maca sholawat ancan kadenge ku urang ancan 11 memeh Jumat teh kadedengekeun bae maca sholawat tan halu bihil qadu wa tanfariju bil la ancan sebab naon geus nganggap mutiara urang mah lain Bang Allah susun naik Allah susun Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teu anggap jana teu anggap naona sebab teu anggap ngalamun nganggap mutiara makan masyaallah alhamdulillah bisa 11 ya luar biasa Allah ningalikeun memperhatikeun jeung ngadengikeun ka sholawat dimumule kurang urang geus tamat 4444 waduh aing ge dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kade ceng-ceng sia yatim kan nah ya dibere tah 1 juta yo sia yatim piatu ya 1 juta sia abi mah rangda ye abi mah rangda ngora nah 5 juta sia mah ye coba nomor SMS sabaraha siapa sodakoh teh sok aja efek samping. Tah ieu anggap mutiara. Sebab gua lagi sok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara. Oh naonan. Anggap mutiara. Lamun urang ngangkos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan. Urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat tapi teu nganggap mutiara. Weuh naonan. Komo ieu mah wahyu. Anggap ieu mutiara wah ya Allah urang apik macana moal kebal karasa ku urang nah urang baca sholawat di jero bulan Rajab bari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara ulah nganggap sepele ka sholawat
lamun urang nganggap sepele asal maca bae mal karasana naon tapi urang dianggap mutiara Masya Allah kari urang ya Allah ya Rabbi dibere bisa ya maca ieu dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti dibere karomah teh artina kamulyaan bisa maca bisa kuat eta karomah nu mentak urang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber urang neureun karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung lain bisa silem lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah ketika urang salat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi bade dibere kuat berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu tah aja sok tungtungna jora jasa sia mah sok aju ngawalikeun maneh ieu keur carita penghormatan ti Gusti Allah urang dibere kuat salat dibere kuat ngaji teh urang dibere darah rek ngaji ieu karomah ti Gusti Allah katangga urang nu gagah nu gendut anu gembul teh daekeun ngaji urang mah anu dahar hese tapi ngaji ieu meureun ku gara-gara hese dahar jadi ngaji karomah ieu ti Gusti Allah daek ngaji diuk set ngadengekeun lamun lain boga kamulyaan ti Gusti Allah mal kuat nah hayang nyaho ka karomah urang dibere daek ibadah eta karomah paling rendah paling gampang paling deet eta adalah urang dibere daek ibadah eta karomah ti Gusti Allah hayang nyaho karomah mata eta kos kitu ngan haju ulah sok ngawali-wali urang kasalaman teh jeung tetangga urang nu teu salat sia nyaho ka wali naon nya wali mah kudu boga karomah sakumaha nabi kudu boga mujizat mana sia karomah sia teu salat aing tah dibere karomah ku Gusti Allah daek salat eta wali aing ye cak anu disasalaman teh salat sia husutan teu tah mun pelbah husu aing henteu teu lain karomah tah mah kos kitu mah penghinaan ti Gusti Allah kan sia pinter amat ye daripada sia salat teu husu mendingan aing teu salat waduh jadi ribut tungtungna nah geus ulah gaributkeun salat jeung teu salat pokona urang dibere daek ibadah ieu adalah karomah ulah hese-hese eta kos kitu karomah paling rendah tinggal diperbaiki salat urang diperbaiki ngaji urang diperbaiki engke karasa aya perbedaan nah ieu mah sakadar pangeling-eling isuk tanggal hiji Rajab menurut falaqat isulamun nairen isuk tanggal hiji adapun anu nanggalkeun minggu dan mangga nyangakeun ieu mah kula berdasarkeun sulamun nairen isuk mulai isuk urang puasa 27 mun kuat leuwih bagus asa ulah sebulan kurang sakumaha tadi sakuatna urang mudah-mudahan urang gabehan dibere kuat dibere daek dibere ikhlas supaya puasa urang jeung sholawat urang ibadah-ibadah nu lain bisa ku urang kapanggih di alam akhirat sehingga jadi jembatan keselamatan urang ti mahsyar nepikeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi Kiai Aliuddin Muriangna parah guru kula ngamimitian ngaji alfiah tahun 80 pasaran sekali. Beja ka abad ngaji pasaran ka mana kadinya teh ka Pasir Gadung ka Kiai Ali geus teu naon kadinya. Mimiti ngaji alfiah. Kaharti jasa ngeunaheun surahna jeung emang pinter tangga mimitian ngaji alfiah tahun 80 awal Ramadan nah tidinya langsung ke Garut 80 akhir menginjak 80 hiji jadi ngamimitian ngaji alfiah di almarhum Kiai Aliuddin hebat alfiahna alfiah disanja maot kamari mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicangkeun kuburanana dijadikeun sinar ibadah jeung ilmuna sehingga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala menikmati kesenangan kubur.
Kangjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelma nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate caah, pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna can hate. Neuleuh anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya kunaon ceuri? Ulah yang jajan. Ieu. Tong budak leutik ieu cukup ku 1.000 2.000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta canghat nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usaha teh encan geus usaha hayang kawin tolong atuh sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin kan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak nama ngan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh teh Pak Haji wae kate mah je doana gitu bagus dan dibatur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana yes, cokot tai sumur, bulaan, teuneun dihareup. Mareuli jaga wah, tina 100.000 jadi 200.000. Hitukna rada diuyahan teh dagang ditu gagedean eta cang hate ngaranna. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta aing dagang naon nya. Dagang endog, cek cenah teh atuh beusi tabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu. Duh, dagang piring gitu keneh. Kumaha nya si dagang-dagangna? Poe kate teh nu kitu ngaranna teh dagang we hese. Dagang we hese tak bae. Deuk kawin ge manihara rese, ya poe kate ngaranna. Batur geus gawin deui aya aing. Padahal ieu teh lobaan awewe, tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok. Poe kate teh nu kitu ngaranna. Ai aki-aki kawin deui nyandung. Ai nyana encan deui. Eta teh lain masalah laku teu lakuna poek hate. Poek hate awe ge kitu keneh. Batur geus kawin deui nyana encan keneh poek hatena. Coba lamun cang masalah lalaki hehe. Masalah lalaki hehe tah seuri bae tah eta ngaranna cang hate. Menang 2 bulan teh boka grogol tuh. Wah, bae mah. Tah sahajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh? Ku cara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat malam Senin teh atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula atuh, salat tahajud, maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolo eta goblok. Teinget ka pae aki-aki nonton bola tolong. Masya Allah. Ayana geus bau kuburan malah waktu itu nanaona. Dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan nya hokot kitu ge masalahnya ona tambah rupek malah tuh mendingan ge malam Senin siap sajadah hamparkeun cet urang langsung bebersih cekelan tasbih langsung diu tungkul udang subuh. Masya Allah. Saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nu geus kolot nalayana lain lalagan cak Kangjeng Nabi man ahya sahajeuna panu ngahirup-hirup
tafsiran ayat loba bil amalis sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, sholat ngan ari sholat rogoibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang. Bid'ah sama kos kituna. Atau ku pepencitan khusus dipencit jang malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah kecuali awabin biasa teh mah masalah ngan ngahajakeun salat raghaib mah ulah bid'ah kos kitu mah. Mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos kitu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf, guguru thariqah aya khusus salat. Malam nisfu Saban aya salat khususiyat, malam hiji Rajab aya salat khusus. Ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae. Urang mah can datang ka dinya ulah milu. Ulah bae geus. Sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat-syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah. Gitu nya. Geus beurangna urang puasa, pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasana pohara jasa ganjaranana. Cek Kanjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe baik iman wah tisab percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pa ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga tah kitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah teu kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paeh surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadakeun ge ridho. Nah, pada gedena ganjaranana sehingga urang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol eta mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol eta mah. Berak nyanana nu nyebutkeun teu puasa deui. Sia ge tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae kan. Tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita. Nu mantak dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa, geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tah rada tak nyai-nyayan jijah nya teu pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik pan eta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi naon kitu ngaranna ganjaranana. Tilu
Wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunya siksa akhirat moal diberi penyakit edan moal diberi penyakit lepra moal diberi penyakit lampang moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal berarti botol gede jasa ganjarana aman urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab Senin Salasa Rebo ngehenen karasa jero aya bae Masya Allah. 3, 4, 5, genep. Pohara jasa ganjaranana. 7. Sekangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin sajelema puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe tak datang ka Minggu. Ye kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam lawang jahannam anu 7 dikunci jeung eta mah teu bisa atup kurang hayang diatup tidak bisa misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang atup ka lawang neraka cek malaikat tidak ada jalan bagimu wah untuk masuk neraka jadi hese jaga kalau dikunci atau digembok Masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab, Masya Allah. Sama ngi pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin sajal man puasa 8 poe. Kutihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji ujang, haji ujang. Ayo katanya, iya cak bidadari geus dibuka kenjang anjir. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, hayi pintu surga nek lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silahkan dek nu mana maneh tah urang geus boga kartuna asal asup tah dibikeun geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan kartu apa itu ini kartu Rajab ini mah ya masuk geus sehat-sehat deui ya Allah ya Rabbi berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga bebas jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh aya kartu bebas. Jadi lu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah, ya Rabbi, geus kurang kumaha Kangjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 'asharata ayyamin sahajal man puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa 'atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tak haju meunang duit teh kajual warung. Hasil maksud. Tah itu 10 poe, pokoknya barang pertama naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan menta na geus bae urang mau ulah jelas sakira dunya. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu sebab al ilmu nurun ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya nurullah wa nurullah la yudda liman asa cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae
moal didikeun ka jelema nu sok ngridit kiai teh kiai kamari mah keur ngridit cerdas barang ngridit pohoan hukula katara jasa di wetan di kulon di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit supet hatena itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cupet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cupet bae kajian hukum lagi salat teh moal khusuk keureut teli anjing kajian hukum aja aing ulah tuh eta dicabut cahaya Allah cabut naonan cak Allah tuh saya ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati mentok kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan geus asana tak puasa 10 poe urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah hayang nyandung ka 11 poena ujianana ditanya ku pamajikan saya ditanya bae pokona mah ai ka ditu mah nanya naon bae ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana muga tiheula dosa ampura Gusti Allah digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah aja jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 oe ulah datang ka sabulan beusi tasabbuh saliru jeung bulan Ramadan jadi 27 poe mundet leuwih lewat ke 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan oh masalah sambungkeun jadi Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak itu Rajab coba puasa jadi kurung bulan jadi lebaran teh kurung tapi bukti dah puasa orang aja lain tambah guru timbang memeh puasa ayat 50 bulan awal 60 lantaran bonteng suripan terus saya alabatan naon istiqomah jasa itu terus segala rupanya sudah mau puasa teh kok gitu jangan pindah ada harta tadi dah berang jadi peti malah tadi 2 kali jadi 3 tilok biaya tuh puasa di ayah oh masalah ya penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sebab memang orang mau puasa kitu puasa syariat teu kitu